Allahu Akbar ya, tuai kore masih ngabugang bae. Yang tadi yang berlalu, ngarain kol benar tadi. Tuh kumaha deui, Mak. Pagawean teu boga. Mending kieu rebahan. Nyangan kali tuh kudu getong kodong batur. Udah ngisuk ke kota burung ada gawe dalam rumah. Musim corona kieu. Koream. Eta dia mau ke kolot sok nembal bae. Dong lebih gede kamu teu nembal. Gara gawe gara kumpul duit yang tengah kawinnya. Entahlah, ruwet aing kawin mah. Wah, ditayang ge, kayak buka itu mikir. Mak, kasih dayat. Jerat tuh nampu yak pada lok bontos ya ta. Ya, dayat. Woi, Jak. Kek, tungguan. Aing mandi heula. 5 minutes later. Dan tuh batu nungguan. Oh. Oko mandi. Aing mandi kembali geus kasep. Lain masalah kasep nah, tawak dia asem, bau dong teh ucing. Ari babangus hipu dong kulub dangdeur. Gimana deh, Jak? Bu, boleh. Aing kadi ge bu hayang ngopi. Pasti geus katebak ku aing, mata dia ngambai dong popomo. Oke lah, tunggu dulu. Mana kopi atuh ieu mah Ciputi. Atuh dia ka dieu mau ngopi duiteun, Jak. Ya ini beli kopi-kopi acang. Piduiteun nya piduiteun, pugunya sorangan aing nganggur ka doang dia. Aing kadina mah tadi namanya nek eta curhat. Oh, heuh, Jak. Kumaha dia jeung si Romlah teh? Keheula ge dia mah langsung dipotong bae. Oh, kurang-kurang geus lanjut. Jadikan aing bobogohan geus 3 minggu. Aing ka mana geus 4 kali. Terus Eta kolot pelita ka bina-bina. kumaha maksudna? Atuh teu pelit kumaha unggal aing ulin kadinya di parabon oncom jeung oncom bae. Ulu aing sampai ketombean bae unggal poe. Atuh hayu burung ajakan aing nganjang. Dulu aing, hidung aing enggak ceuk bae. Dong petasan bulan puasa. Ulah aing ngabijaan bae. Kan gitu. Ente disugan oncom, kayak ketombean terus dia. Kayak. Oh, aing kayak balik nya. Aing SMS yo. Aing mau kebal-kebalnya, ampura bae. Banyak guys. Assalamualaikum. Yuk, salam. Gimana, Bah? Terus di bengkel. Tetara resana apa eta motor sisut ngeletrik bae sebentar antena. Kita ke bengkel mau disinsin ke tukang bengkel. Apa ieu? Ya, motor metik urang teh ya. Lah, lihat maklum faktor umur. Apa sih, Pak? Iya sama ki kolot-kolot liar bae dong udah ngorak. Kudu inget kau umur bisa pede di jalan. Ih, gagah banget dia ngomong. Aing mun pendek dia jadi randa. Curang dah kayak keranda kawin deui. Beuh, hampang amat tah ngomong. Tege kulit geus keriput dong kerupuk sebelah. Maje-maje ning bejaan anak tuh nanti hayang kawinnya. Aduh, ku dia kan itu bejaan. Awak teman panggang nang buka cerita parasi dong saya tak. Ya, apa aja bejaan pangnya. Ya, nanda ya trek ieu bae nya. Kieu mah kumaha, Bah? Lain abah mah kan dayat ti anak abah hiji-hiji nanya. Berapa dayat mau kawin-kawin dan dayat hayang kawinnya. Tadi ditanyakeun ke Abah, ke Emak, eta be nanyakeun kawin bae. Lain kunanaeun abah mah sebagai orang tua abah khawatir. Kuari mah zaman edan ya, lalaki jeung lalaki kuari mah. Pacong-cong-cong. Abah mah bisa gitu doang, teu daya. Korek, Bah. Gitu ih. Lain bisi dayat teu sanggup neangan bikang, arek dijodohkeun ku abah jeung anak mangtu. Si Rasti teh apih jelema mah. Mantap. Tuh. Si Rasti. Wah, si tamat congean. Jadi jelema enggak tiga deui. Emang kawin ngeunah, Bah? Lain masalah ngeunah nah, ieu ku geurihna teh mantap. Geus lah abah rek ngawadang heula. Kenapa eta kudu aya renungeun nya. Karunya kana abah teu kawin. Berapa di karunya ka kolot. Ya abah istri cunya.
Wih, ya ngejentul bae ngopi atuh ngopi, udah ngejentul bae. Oh, yuk, gerak beres tadi. Oh, beres. Lain gua yang ditelepon dong lemah hasil tuh bisa ulah kayak dia. Wah, aing yok ditahan kawin bae aing kulot aing. Liur heula aing. Nges, mending kawin bae heula ya. Terus kayak tuh pemajikan sorangan jadikan TKW. Doa aing lembur ngurusan anaknya. Tiap bulan aing ditransfer bae ke pemajikan aing. Kumaha naheuna, gitu. Gue lah, aing eta yok masalahna. Masalah naon? Gua aing tuh calon. Sabarnya halo, biru memberi. Yang geusnya aing nik baik heula dengan datkeun anak aing heula sekolah agama. Oke. Katanya. Siap. Ya dong, amin eta. Woi, Min. Weh, nanya. Sombong amat dia balik di kota nyeluk-nyeluk acan ya kaing. Ampura juga naik tunggu kelapa. Ngadengin cina dia geus tunangan. Oh, kening kemari. Jeung urang mana? Ngurang ngerang. Jauh amat Tangerang. Oh, karena kayak jodoh boy. Sarinya. Ardia Rayo. Wah, aing mah jeung jauheun dong nama. Pusing ku gua aing. Kulot aing nama ceo bini tahan kawin bae. Coba bere-bere aing solusi. Cek aing mah. Dia mending kawin gerem deh. Kawin berapa? Kumaha tah maksudnya? Jadi kieu, dia nean nikah. Kieu teh lah ku dia. Pasti dia kawinkeun. Mending kawinkeun, barang aing mau masuk penjara. Kita masuk ke dia. Boy, kau aing. Aing bae pelanya. Dipikir bae teh solusi teh aing. Duh, kieu ting hirup ini goreng nasi baing. Yat istighbar yat istighbar yat. Nahan sih bah? Istighbar. Geus macan kawin dia, terus hendak bunuh diri nanti karunya kakolot. Salek bunuh diri. Iya dia naneunan. Kubu aing naik ayunan. Aing. Iya Dasar capageun ya. anak tiboga akhlak dia goblok. Koi, Video itu nih, ya video itu. koi. Video itu nan ya video itu. Gua sorangan. Koi. Atuh kumaha iya ya. Ulah atuh kumaha cenah. Iya cerah. Koi. Sinca maju, buku maju dah. Maju tuh. Jadi dia mundur tuh. Benar. Koi. Dia salah aki kolot liar bae udah ngorak. Koi. Sabarnya halo, biru memberi. Yang geusnya aing nik baik heula datkeun anak sekolah aing heula agama.